Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas genap kumaha kabarna? Sehat sedayananya, mugi-mugi urang sedayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Kumaha masih semangat diajar bahasa Sundana? Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda masih online nya, tenan naonnya, nu penting diajarnya. Tah, dinten ayeuna urang diajar materi bahasa Sundana perkara wawancara. Samemeh teacher jelaskeun, nonton heula nya contoh video wawancarana. Mangga. Waalaikumsalam. Punten biasa nyungkeun waktu serasa kedap. Oh mangga. Iya sim abdi sareng para kanca bade ngawawancara teteh kanggo tugas bahasa Sunda. Tepangkeun nami Abdi Astinulani Putri, nami Abdi Yuda Muslim, nami Abdi yang Devi Sapitri. Sata acara biasa terang nami teteh saha. Nami Abi Ayu. Hatur nuhun atas nyayogikeun waktosna. Mohon sawios bade ngawawancara ngeunaan naon? Sareng sapara kanca di dia bade naros tentang properti padamelan anu ditekenan ku teteh. Nya abi mah di dieu ngajak kita poe. Aya deui teh selain di ngajaga foto padamelan sanes. Oh paling ngajahit. Ngajahit tudung di dieu keneh. Upami yang terang teh kalau sabara lami teteh damel di dia. Alhamdulillah tos aya 2 tahunan mah. Tos sabaraha lami toko ieu berdiri. Kirang langkung mah aya 10 tahunan mah. Nah, selain tudung anu diical di dia, aya barang naon we anu diical. Tudung hungkul di dieu mah. Apa tudung? Di sampai damel di dia aya kemajuan naon wae anu dirasakeun ku toko ieu teh. Ya ari namina icalan mah nya pasti aya kemajuan, pasti aya teu majuna gitu. Kadang laris, kadang sepi. Nya henteu tetep we gitu. Mohon atuh hatur nuhun teh cekap sakitu wae perkara santi sim abdi sang sapara kanca. Hatur nuhun atas sempatkeun waktuna. Punten geus ngawaga waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teh? Tah, ayeuna ku teacher bade dijelaskeun naon eta wawancara. Nah, tos disimaknya contoh video simpel wawancarana. Perhatikeun nya, naon sih wawancara? Wawancaranya eta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atau sering disebut jeung narasumber. Nu tujuanna keur ngumpulkeun informasi. Wawancara seueur rupina aya 3 rupi. Anu kahiji nyaeta wawancara wartawan. Nyaeta kegiatan wawancara nu dilaksanakeun ku wartawan. Tujuanna ngumpulkeun informasi pikeun bahan warta atau berita.
Nu kadua aya nu namina wawancara panalungtikan nyaeta kagiatan wawancara nu dilaksanakeun ku panalungtik tujuanna keur ngumpulkeun data pikeun bahan olahan. Anu katilu aya nu namina wawancara lamaran gawe nyaeta wawancara pausahaan jeung calon karyawan anyar atau karyawan baru. Tah lamun rek ngayakeun wawancara aya hal-hal nu kudu diperhatikeun nyaeta hiji, urang kudu muguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun. Anu kadua, tangtukeun saha anu rek diwawancara atau saha narasumberna. Nu katilu, tangtukeun iraha waktuna jeung di mana tempat rek ngayakeun wawancarana. Anu kaopat, hideuk kedah nyusun daftar pananya anu rek ditanyakeun ka narasumber. Tah, di dieu hideuk bisa atau tiasa ngagunakeun kata atau kecap pananya. Aya naon, saha, iraha, di mana, kunaon jeung kumaha. Tah, sakitu materi bahasa Sunda dinten ayeuna dinten payun ku teacher bade dilanjutkeun deui nya perkawis wawancara. Hatur nuhun kanggo pratiswanana, punten gidi seueur kakiranganna, moga-moga manfaatna aya kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.